Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna Aki bade ngabahas masalah waditra karawitan nu aya di Tatar Sunda khususna di Jawa atanapi di Nusantara umumna. Baraya kisadayana waditra atanapi alat musik dina bahasa Sunda mah waditra. Eta teh sadayana oge gaduh nami asli ti para leluhur nyaeta upami asli ti Tatar Sunda atanapi ti Nusantara pasti nami nate sok ditungtungan ku eng. Ngertosnya. Contona ieu kendang. Aya deui goong. Aya deui kolenang. Bonang, gambang, demung, saron barung, kolenang. Kitu deui sanes dina waditra wungkul, tapi dina istilah-istilah sanesna anu aya hubunganana sareng karawitan. Contona tembang atanapi aya deui dalang, ronggeng. Teras waditra nu sanesna dina pawayangan aya nu disebat deui nyaeta gugunungan kitu tanya, gunung kitu atanapi. Salajengna ti daerah Nusantara oge sami. Aya kulintang kitu tah. Aya deui ketipung. Seni di urang aya gamelan seni degung. Sabadana eta aya deui gondang, aya deui anu disebut goong renteng, aya anu disebut degung. Dugi ka aya deui anu tina awi mah disebatna angklung atanapi calung. Di Bali aya hiji tarian anu disebatna ibing tuh, tarian teh ibing. Sebenarnya teh joget bumbung. Di Sumatera mah aya ge badendang gitu tanya. Janten seueur pisan teh istilah-istilah teh anu nganggo akhiran eng. Aya deui alat anu sok ditiup atanapi sapertos organ mulut. Eta teh disebutnya mouth organ di luar mah. Upami di urang mah disebutna teh karinding. Ku luhung-luhungna para leluhur Sunda dugi ka istilah-istilah oge sok nganggo eng. Sagoreng-goreng oge anu sok nembang teh lamun goreng disebut silung atawa sumbang kitu tanya. Lamun keur ngahariring atanapi aya deui nu disebut ngagalindeng. Aya teh cenah gamelan, gamelan teh istilah baheula mah disebutna teh gending gitu. Aya gending Sriwijaya, ada gending-gending Jawa, aya gending Karesmen di Sunda. Tah eta teh disebutna gending. Kendang penca tah. Nah cenah ki ari eta dina kendang penca anu sok ditiup teh disebutna tarompet. Tarompet mah bahasa Batur tina trumpet. Waktu saya orang Belanda Portugis nonton kendang penca, aya hiji alat nu ditiup. Tet. Orang Belanda teh dat is trompet. Oh itulah tarompet. Nah orang Sunda sok latah hayang gaya yen ieu teh alat teh tarompet gitu. Padahal mah nu aslina sanes tarompet. Ubi hoyong uninga eta teh disebutna lawong gitu. Aya deui kasenian di Sunda anu sok nabeuhan halu geuning. Tah eta mah disebutna teh gondang. Janten sakitu bahasan Aki dina danget ieu. Mudah-mudahan aya mangpaatna. Bilih aya patarosan manggawe serat dina komen atanapi nga-WA we ka Aki atanapi message dina Facebook Ki Iwan Darmastiawan Nata Praja. Cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.